Saksikan Tarung Teruci. Peserta pertama, Rapi Bisri. Dia berprofesi sebagai tukang pilah, kadang juga ojek online. Dia Rapi Bisri. Peserta kedua, Rifki Fauzi. Dia sebagai ustaz karena dikalungi tasbih, kadang juga dia sebagai tukang maihan rahim. Rizky Rahmatullah. Dia sebagai ketua OSIS, kadang juga dia sebagai penjual motor. Penantang terakhir, Gilang. Dia sebagai ustaz. Dia laki-laki yang paling setia, tidak pernah mengecewakan wanita karena dia sebagai cendewan. Kita saksikan Adu Teruci. Selamat datang di Tarung Teruci. Bersama saya Rapi, saya Rifki, dan kita akan melakukan tarung tarucingan. Nu menang naon? Anu bisa nahan ketawa menang, anu seri ale gitu. Simple, sok deh. Rapi lah. Oh, siap. Mahar reungit, dahar getih. Mun dahar saluar Salah. naon Mun dahar bensin, gandeng pisan. Dahar getih wae geus gandeng, komo dahar bensin. buah naon teu dingin. Buah nanas, Aha. panas man. Sorry. Terus kumaha? Sudah ganti berarti. Ronde kedua masih pemenang. Pertanyaan. So, tol kan ada jalan tol. Iya. Tol anu bau naon tuh? Tololan bujur. Nggak tahu lah. Oh ya. Terang beda. Oh. Tahu. So ya, penyanyi legendaris anu segar jeung sok fitness. Udah sehari. Sehari ale. Tapi jawab lagi. Jawab berat tapi si Rapi ale. So, penyanyi legendaris anu seger wae jeung sok fitness Mau bersih irama lain. Tahu kan? Tahu kan? Titip push up. Saya adalah kenal sendiri. Kamera sih. Kenalkan, saya Rizky, penantang Kang Gilang, Tisi Menteri. Yo. Oke. Siap. Naon sebabna sepeda anu tukang sababari bubur. Nah, Paras capek mikiran kumaha carana hayang beulaan ban hareup. oke. Ana ieu ke Siap. kapalkan jok mobil nih. Jok naon anu ribet jeung sarem nih. Jok permen. Ai. Joker ke Joker. Oke itu. Kapas 2 kg, batu 1 kilo, lamun ditinggalkeun karena suku nyeri mana? Jawab bener. Tahu. Jadi suku. Kalau Salah maca aduh. terus penantang selanjutnya. Oh. Saya Rifki, penantang Gilang. Cau naon anu bisa hirup di jero laut. Jauh lu bisa hirup di jero laut. Nah, jauh udah teh hirup sih.
Kan ieu mah tebakan, atuh tebak. Oh. Cau nu ieu we nu lurus tunjung mah nya. Hai. Mau. Caumi. Nah. Seri ya. Iya, apa kan tinggal bas. Bas naon lebih istirahat. Bas naon lebih istirahat. Mas. Tapi saya tidak sering baso. Bas. Sampai Tapi ada ngantar. Batman minum pas. Tahu kan? Batman minum Fanta, Superman minum naon. Minum pas kejahatan. Minum pas kejahatan. Karena bertahan. Lamun Superman ngapung tarang ngadepikeun pan poe naon sababna? Panas. Lain. Sabab sieun laisna lae kepanasan. Soki. Barang naon nu sok disebutkeun ku kata kasar. Barang bang. Ayo ki. Tahu? Lalu Kupluk. Sia kupluk. Siap ki ah. Oke, apa kan si mobil ki? mobil Si mobil apa? apa? Tak sim naon ke lu bisa main musik. Ayo musik kan? Minum pas kejahatan. Hah? Siman. Itu bisa siman. Apa kan? Nah, Simbal. siman. Non jalan apa? Non ya, iki untuk Iki. Hayang naon anu isuk-isuk tarang kongkorong mah. hayam naon isu-isu terang ngomong. Hayam saleh kene sih. Kalau hayam ya hayam nu lupa dirinya hayam ya. Hayang bae. Bener. Naon deh ya. Naon ki ketok-ketok naon anu ajaib ki. Tok musik. Jokes bapak-bapak. Oke, mumpung apa alat musik kan, alat musik naon anu ditiup. Sulit. Eta bener tapi jawabannya lain. Kan soalnya mah tata rucinga. Naon? Alat musik kotor, Kata kotor ditiup kan. Baru. Apa ini sampai jawaban tahan. Ya. Hewan nu teu boga duit. Kadal, ai. kucing, Ai. kalau semangka, Ai. toke, bokeh. Tapi tengah tempoy tadi sorry mimiti. Cakap itu aja, ciao. Hewan naon? Rusok naon cara minum. Hewan itu melag. Mun melag mah minum. Sok nahan tapi cara minum. Sok kawan naon? Kuda jatuh. Tapi kuda jatuh. Kuda jatuh. Kita benteng ya, siap. Lanjut. Sapi naon anu bau. Sapi naon anu bau. Sapi modal. Benar tapi cuma lain ya jawaban. Sapintron.
Terus tapi teh sok non dari Palu naon bisa pidato. Palu lah. Terus itu sok iya betul. Sok arti alih-alih. Tiaw. Naon ya kalau ganti. Namanya ele. Dan sanu Abi. ya. Iya. Abang Oke, kira lagi. Aya balon 10 pintu hiji kempes 3 kari sabaraha deui? Kumaha? Aya balon 10 hiji pintu kempes 3 kari sabaraha deui? Sabar lagi apa? Kari 8 anu kempes teh ditiup deui. Terus dia kira lagi. Naon ya? Ki awalnya soalnya naon ki lu bisa main gitar ini. Sulaiman. Baik. Soalnya dengan Rosis. Sok ki naon ki. Aya manuk 10 ditembak hiji tinggal sabaraha? Manu 10 sama ki. Kabur kabeh sih. Benar ya? Bener. Sok naon ya kalau itu aja tuh. Oke, kalau ganti lah. Siap. Nyerah. Jadi juara emang. Ikan sok ngopi, Set. kopi naon anu pelawak, nu pikasirieun. Naon? Nah, naon? Kau pilih mah. Salah. Artis yang artis nu sok kalawak, kopi naon? Kapal. Kopi kumis. Sorry. Harus deh. So, Sopi. Huruf naon ngeunah? ikan Huruf yang bisa dipasak gurame. huruf U baik. naon? Nyate. Nyate. Murahna kahandap di tengahna kaluhur. Uragna kanap ditanya keluhur. Ti. Manu. Cacak ngorok. Lain salah. Naon? Kenteng bocor. Kenteng bocor. Kenteng bocor. Soknya. Iya. Non satu itu mah geusnya bae we. Satu non pangharamna. Udah kena babi. Udah babi nu bapaan. Waduh. Uwe deui soal. Ganti. Mas gila. Kemas. Awet gimana? Minyak naon anu rame? Jangan tah Lain. Minyak anu rame naon? minyaku kejahatan. Lain. Naon? Menyaksikan sepak bola. So, Apa kan pesulap di Indonesia? apa sih? Pesulap saha? Anu karek ge main langsung gesan. Sulap terjadi main. Salah. Ah. Damian. Oh, Damian dan terima kasih. Ayeuna ngomongin sulap ya nyambung. Iya. Saha sih Bapak sulap Indonesia? Mas Dedi. Sih, jadi kalau Dedi kan bapak. Ayo bahasa dibalikkan jadi naon? Osam. Lain. Bahe kata. Baik. Tah iki danau yang gak cocok buat anak-anak. Danau Toba. Oh, benar sih. Naon sababna ban mobil tina karet?
Lamun tina besi mah gane. Lain, mun tina coklat pasti digembrong. Gemrong naon? Tah, tiga apal teh. Penyanyi dangdut apal nya. Penyanyi dangdut anu unggal ka mana teh berat teh awakna teh. Saha penyanyi dangdut Indonesia? Pan Gunawan. Pan Gunawan lain Pan Gunawan. Sah, Ayu Ting Ting. itu dia. Nah, Soalnya aya laguna apa? Kesana kemari membawa Alfamart. Berat nih Alfamart pakai salah nih. Nesek. Jam naon anu bisa nembang? Nyanyi. Nembang nyanyi. Jam tangan, Nah, iya. jam sulek, Nah, jam apa? Jamrud. Hah, tunggu ki. Siapa nu lucu ki? Geura ringkih. Artis Indonesia anu pikasieun. Saha? Sieun memang bawaan posnya. Limat. Salah. Saha? Prilly. Prilly. Latu Conjuring. Kenapa? Tadoki ini sih kieu. Siji lah taloki mah. Sok ya. Hiji, dua. Dua deh lewat. Dua naon nu dipikas laki. Buah dada, lain. Buah melon, lain. Tahu? Buah henol. Rokok naon anu bisa touchscreen? Marlboro salah. Apa? Di Samsung. Iya. Ayo deh ya. Ya udah kita bisa taruh lah. Ayo kayak penantang. Apa sih orang itu kan? Tapi pada ya oke. Kalau naon anu pinter main bang? Kalau Beckham. Oh, guys. Aduh. Iya. Telur naon anu poek. Klap. Telur hidup. Salah. Oh. Telorongan. Gajah naon anu seukeur sukuna dua. Hah? Gajah naon anu sukuna dua. Gajah anu supaya dua. Gajah duduk. Gajah anu keur keprok. Bisa gigi. Eminem lamun keur di nubes jadi naon? Eminem teh rapper di luar negeri. Lamun keur dina jero beus jadi naon? Sana geus eta teh kode. Terus Emijon cacimen kali itu. Bisa naik tapi tidak bisa turun, no? Ini. Ini bacaan itu kan haji. Bacaan itu kan haji. Berarti wajar ya gitu. Benar berapa itu? Aduh ini namanya biasa untuk pemenang ya. Saya sebagai pemenang sangat bersyukur bisa menang karung ini yang mendapatkan 2 minggu sekali. Semoga kedepannya teman-teman saya yang cukup bisa menang. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bila ada komentar yang menarik, nanti akan diundi setiap bulannya untuk mendapatkan voucher kuota buat 1 orang pemenang dulu. Geus beunghar bebas sama JG.